Ayeuna maneh geus kena corona. Bakat meureun aing oge da kitu heula. Saya lagi kieu mah. Asli, asa cekek. Wajar we atuh. Palinting lagi ku daun kaung aing mah yeuh. Nah, Mang. Nah, udah deh, asli nage. Wah anjing pareum ieu teh kumaha ieu teh? Astagfirullahaladzim. Aslian Mang tengah teh aing kena udud. Nah, aing tara udud jadi bikin udud. Gara-gara emang ya mah. Sok ku aing tenang we diajarkeun. Da ngajarkeun cing bener, Mang. Aing tara kodek paeh yeuh. Sila emang kitu, urang mimitian mah euy. Begitu kumaha, Mang? Atuh da nyeri, Mang, ieu teh tenggorokan teh, Mang. Asa dipencit aing mah. Asa dipencit aing mah ngaduanya. Terus era balik. Era ieu di mah batur. Make jeung era ieu mah di kebon yeuh. Kieu mah batur yeuh. Mana itu ieu mah batur di kebon, Mang euy. Mana yeuh? Laan kecamatanna nih. Ieu mah batur yeuh. Di mana yeuh mah? Euy. Ieu tadi mah aing, mah nini aing. Euy. Terus, enak mah. Yang balik we. Rang nguseup. Nguseup. Di mana empangna yeuh, Mang? Tong de empang atuh teu nyaman dina empang mah. Loba lele koneng. Nah di kebon dieu. Di kebon dieu aslina yeuh. Caing tong kacamata buruk atuh. Euy mah ieu ya halus ieu mah euy. Ieu. Ku segala teh. Mending ayeuna mah sok emang ku aing ngajarkeun ngabako. Tah kopirna. Nah jadi sia ngajarkeun aing. Pan Aing geus nyeri, Mang, tenggorokan diajarkeun ku emang. Coba teu euceung ngajarkeun age. lain masalah teu euceugna da. Batur oge diajar mah kudu keras heula aku daun kararas. Sia dek kemaehan dek naon, Mang, kaing mah aduh. Wajar jang diajar. Ama. Siap kedeng nih mau balikin nak. Tuh, dulu, ini aing. Ngajak naon di sia? Ajak open BO. Oh wow. Heeh. Eh, Tambah A. eh.